Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapendak deui sareng Bu Eli, sampurasun, kumaha daramang sadayana. Bu Eli doakeun mugia hidup aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Dinten ieu urang diajar deui nya basa Sundana ngalajengkeun anu ninggon kamari atos diajarkeun. Satu acana Bu Eli ngemutan mugia urang seras ngejaga kesehatan, terus selalu cuci tangan dan membiasakan hidup sehat. Urang kawitannya diajar bahasa Sundana. Mangga disiapkeun alat tulisna sareng sagala rupina anu bade digunakeun. Minggon kamari urang atos ngaregepkeun carita ngeunaan budak bager. Budak bager anu dina eta tokohna teh nyaeta Danu. Anjeunna sok ngalakukeun kagiatan anu sadidinten dilakukeun. Terus ngadamel jawaban tina eusi caritana, teras nyontreng gambarna, teras ngalengkepan kalimahna. Tah kamari anu tos dipelajari nyaeta Danu teh sok ngalakukeun diantawisna milepan simbut, mandi, sasarap, angkat ke sakola jeung sajabina. Tah dinten ieu mah urang teraskeun deui pangajaranana nyaeta tetep ngaregepkeun wacana sareng engke urang bakal aya tugas ngeunaan nyieun jadwal kagiatan sapopoe. Tah sareng engke urang bakal nyocokkeun gambar nu aya dina bacaan. Tujuanna pangajaran dinten ieu teh hidup tiasa nyimak atawa ngaregepkeun bacaan nu engke ku Bu Eli dibacakeun, teras tiasa ngadamel jadwal kagiatan sapopoe, teras tiasa nyocokeun kalimah nu aya dina gambar nu kalimah sareng anu gambar di pinggirna. Misalna gambar kahiji ieuna pasanganna sareng nu mana, tah eta panginten nu ayeuna bade dikawitan. Yuk urang kawitan diajarna. Minggon kamari urang atos diajar ngeunaan bacaan anu kagiatan poe Minggu sareng budak bager. Ayeuna aya bacaan deui nyaeta ngeunaan kagiatan ami sapopoe. Bu Eli aoskeun nya. Kagiatan ami sapopoe. Unggal poe api hudang subuh. Sabada salat subuh ami meresihan kamarna. Simbutna ditilepan, kasurna dirapihkeun. Tetinggalan kamarna oge disapukeun. Sanggeus meresihan kamarna, ani mantuan ibuna di dapur. Ami mantuan ku kumbah piring jeung gelas. Kabeh parabot anu kalotor dikumbahan ku ami tepi ka bersih. Tabu genep ami mandi tuluy make saragam sakola. Sanggeus rengse meresan paperluan sakola, ami jeung kulawargana ngariung di rohangan tengah pikeun sasarap babarengan. Rengse sasarap ami indit ka sakola. Indit lempang lantaran sakolana tepat di jauh ti imahna. Balik di sakola ami tara tuluy ulin. Ami masok sare beurang pikeun ngareureuhkeun awakna. Kabiasaan kitu teh ku ami dilakukeun ti leuletik. Pas sore ami mandi tuluy migawe pancen PR ti guruna. Sanggeus rengse ami ulin jeung babaturanana. Memeh sare ami meresan buku-buku jeung pakakas pikeun sakola isukna. Sabada ngarasa sagala rupa kaperluan geus diberesan, ami sok langsung sare sakan isukna bisa hudang subuh. Tah di dieu aya deui kagiatan ami mah benten sareng kamari. Di dieu aya contoh kagiatan sapopoena ami. Tah pami ayeuna
Di nomor 2 di nomor 4 sabada hidup ngaregekeun carita kagiatan ami. Prak tataan kagiatan bae nu dilakukeun ami ti isuk nepi ka peuting kana jadwal di handap. Tah ieuna tabelna dieusian tinggal kana bacaanana. Jadwal kegiatan ami sapopoe isuk-isuk kegiatanana naon, misalkan maresihan kamarna, sibutna ditelepan, kasurna dirapihkeun. Terus pabeberang kumaha tah tinggal dina bacaanana. Tuluy pancen salajengna eta tinggal ngalengkepan gambar nyaeta tinggal gambar anu aya dina halaman 37. Intinya aya ami keur dilatih nembang ku bapakna. Tah mana anu saluyu sareng kalimah nu ami keur dilatih nembang ku bapana gambarna ditarik garis wae. Tah berarti ayeuna mah urang terang kagiatan anu sok tiap jalmi sapopoe dilakukeun nyaeta sami wae nya ami sareng dadi kamari atos ditinggal danu mah subuh-subuh nanti ngarapihkeun spray sami sareng ami marsihan kamar salat subuh sibutna ditilepan. Tah berarti urang oge bakal sami panginten kagiatanana sami henteu. Tah ayeuna pancen atos diieukeun urang atos diajar ngeunaan kagiatan anu biasa dilakukeun sapopoe. Tah kerjakeunana tugasna anu jadwal kagiatan ami sapopoe halaman 35 sareng halaman 36 teras halaman 37. Tah anu jadwal kagiatan ami sapopoe tulisna dina buku tulis dijieun tabelna saluyu sareng anu aya dina buku. Pami anu gambar mah halaman 37 teu sawios dina buku pake. Alhamdulillah pangajaran dinten ieu rengse sadayana. Hatur nuhun kana perhatosanana. Bu Eli miharep hidup masih semangat diajarna. Sakitu wae ti Bu Eli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.